Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji eta kagungan Gusti Allah anu maha ulas sareng anu maha asih. Sabadana nyanggakeun puji, sabadana muji ka Gusti Allah. Anu kadua nyaeta mugia salawat sinar salam mugi tetep eta ka junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring dina pertemuan ayeuna bade nganazomkeun hiji nazom anu eusina nyaeta nyarioskeun sababaraha kaunggulan kautamaan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta nazom Lam Yahtalim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata tha'aba aslan fi mada zamani. Kangjeng Nabi salamina tarapisan ngimpen jima sareng tarapisan angob cara kaseueuran jalmi. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abada fi jismihil hasani. Satoli ngastara kabur di mana tepangjeng Nabi tara entrep lalereungit kana jasad nu utami. Bi khalfihi ka amami ru'yatun thabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Kapayun sareng kapengker ningalina sami bae. Teka tinggal tapak kahampangan Nabi dina bumi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Manah Nabi tarakulem socana sok rajen palai. Teka tinggal dinu panas kalangkangna nu utami. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadhabi muhtatani. Pundak Kangjeng ngaluhuran tak jalmi nu ngariung. Tos disepitan ti qudrat tawis Nabi nu utami. Hadhil khasa'isa fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Ieu kaagungan Nabi ku anjeun kudu katalar
Salametina balahi dunya akhirat gesami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mugi Gusti ngadugikeun maksad sim abdi sadaya. Kujeng Nabi nu diselir pangsaena makhluk sami. Sareng mugi ngahampunten dosa abdi sadayana. He Gusti nu maha murah kasadaya jalmi-jalmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati ummil Qur'an wa bibarakati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin.